Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma siwaku falaysa minas sunani al-khasati bil wudu'i. Wa ma siwaku sareng anapun ari siwak falaysa minas sunani al-khasati bil wudu'. Hingga layeuna erek ngajelaskeun kana siwak. Cek di dieu dicaritakeun cek musannif bahwa siwak lain pasunatan anu khusus kana wudu. Kemudian dicaritakeun fardu wudu jeung pasunatan wudu, tapi dina pasunatan wudu henteu aya naon siwak. Nah, jadi siwak mah lain khusus pasunatan dina wudu, bal huwa sunnatun fi kulli halin. Balik ta itu siwak teh sunatna dina saban-saban tingkah, lain dina wudu wungkul, termasuk dina sakabeh waktu itu sunat siwak. Fi kulli halin teh dina saban-saban tingkah iraha bae kumaha bae, maka didinya bisa sunat ngalaksanakeun siwak. Keur ngaji sunat siwak, keur cicing sunat naon deui? Siwak teh naon? Nyusur ku alat siwak. Bisa ku alat siwak. Ya, bisa di ayeuna ku saban-saban perkara anu naon? Anu kasar anu bisa ngilangkeun kana kokonengna huntu. Atawa lamun teh mawa siwak teu boga naon? Perati nyusurna bisa ku sarung dikit. Itu hasil pasunatan siwak. Atawa ku sorban, ya, sorban. Bisa. Atawa ku tungtung baju leungeun. Itu bisa. Atawa ku anduk, atawa ku lap, bisa. Pokona mah sakur-sakur perkara anu kasar anu bisa ngilangkeun kana kokonengna huntu itu bisa dipake naon? Siwak. Ngan anu mah make siwak. Siwak kieu nya, apa meureun? Nah, siwak itu kan hiji
bisa dipakai pagawean, 2 siwak teh bisa dipakai ngaran. Ya. Jadi siwak teh bisa dipakai ngaran pikeun ngaran siwak eta, siwak bisa deui dipake non pagawean nyiwak. Kitu. Ya salah intina ieu dicaritakeun di dieu mah ieu mah pagawean naon nyiwak nyusur. Itu hukumna sunat. Ya. Sunatna sunat banget. Atawa lamun urang mah sok sikat gigi tah kaabuskeun kana siwak sikat gigi oge. Ngarah naon? Ngarah teu bararau. Teu bararau naon? Teu bararau mulut. Nah, kasunat naon? Siwak. Nah, matak cek di dieu siwak itu lain pasunatan anu khusus kana wudu, balik tak di luar wudu oge naon? Sunat. Dina wudu sunat, luarin wudu naon deui? Sunat deui. Matak teu diabuskeun kana pasunatan naon? Wudu. Da ieu mah siwak mah umum pasunatanana. Nah, matak dia dicaritakeun bal huwa sunnatun fi kulli halin illa fi shaumi angin dina puasa fayukrahu maka dimakruhkeun itu siwak minazawali timimiti lingsir panon poe ilal gurubi nepikeun ka suruh panon poe kecuali dina keur puasa. Tah dina puasa mah hukum siwak itu makruh ngan makruhna dina sabada zawal teh geus lohor jam 12 nepikeun ka iraha ilal gurubi nepikeun ka surup panon poe nepikeun ka magrib. Tah di dinya hukumna fayukrahu hukumna makruh. Jadi keur puasa meunang nyiwak meunang asal memeh lohor isuk-isuk nepikeun ka lohor tah eta mah hukumna kumaha meunang ya. Tapi siwakna pake siwak nu biasa ulah sikat lain make sikat gigi jeung odol da eta mah aya naonan aya rasaan maksudna. Tah ieu mah siwak anu teu make naon teu make odol, siwak pake alat siwak atawa make sorban atawa make sarung. Tah ketika puasa maka meunang hukumna nepikeun ka zawal nepikeun ka lohor. Ti lohor nepikeun ka magrib maka hukumna makruh. Lamun teu lohor nepikeun ka mana? Magrib gitu. Sabab keur puasa mah Gusti teh resep keneh bau, resep keneh mulut anu bau. Mulut anu bau ya. Pamus saimi cangkemna jalma anu bau indallahi kal miski sapertikeun minyak kasturi. Jadi bauna puasa, mulutna anu puasa ceuk pangeran mah sapertikeun seungit minyak kasturi. Matak maneh lamun hayang ngasaan ambu minyak kasturi, asaan bau mulut anu keur puasa. Tah eta minyak kasturi teh. Gerasok puasa her. Tah ya, puasa den asaan angseuan tah mulutna khoer keur puasa tah minyak kasturi teh. Indallahi ca Gusti Allah gitu. Nah, jadi ketika ayeuna puasa mah Gusti teh resep keneh ayeuna ketika zawa nepikeun ka guru resep keneh mulut teh naon bau. Ya. Itu ketika naon puasa matak dikumakeun dimakruhkeun. Meunang siwak meunang tapi kurang hade. Dan naon teh apaan? Pan makruh. Ari makruh mah halus keneh ayeuna ditinggalkeun tibatan dilaksanakeun. Kumaha lamun dilaksanakeun matak batal moal batal ieu. Ngan kurang hade kitu unggul kitu. Matak halus keneh teu naon? Henteu siwak teu nyusur ketika waktu puasa sabada sawal. Ya. Wa yuta'akadu istibabuhu indal wudu'i aya deui ayeuna siwak anu banget disunatkeun ya. Jadi aya sunat
aya deui anu banget dikumaakeun, banget disunatkeun. Banget disunatkeunana. Dina naon bae? Wa yuta'akkadu istibabu indal wudu'i. Aya deui ayeuna siwak anu banget disunatkeun nyaeta ketika wudu. Tempatna di mana? Wa mahalluhu fihi qabla madmadati. Sunat siwak dina wudu teh nyaeta dina samemeh kakemu. Jadi samemeh kakemu naon heula berarti nyusur heula. Itu hukumna kumaha? Sunat. Jadi nyusur heula ngumak tangan dua ieu dipikeun ka dieu. Geus kitu kumaha? Nah, kakara siwak. Ngasiwak kakara naon? Kakemu. Nah, berarti kitu. Itu tempatna siwak ketika naon? Ketika wudu. Halus eta teh? Halus gitu. Tiap naon berarti tiap rek wudu kumaha heula nyusur heula. Memeh ka kamu pokona mah naon heula siwak heula. Itu sunat, bahkan sunatna muakkad. Muakkad teh dibangetkeun naonna? Didabangetkeun disunatkeunana. Eta hiji anu dibangetkeun pasunatanana. Aya deui anu dibangetkeun teh nyaeta wa yuta'akkadu aidan inda tagayyul fami. Jeung dimuakkadkeun deui siwak teh ketika barobahna cangkem. Ketika barobahna cangkem, barobah cangkem teh nyaeta ketika ayeuna mulut teh asa bararau. Asa kararoneng. Nah, maka sunat naon? Siwak. Gitu. Lamun mulut urang rasa naon? Asa sabararau atawa diambuan ku urang teh. Hah, bau. Nah, eta sunat naon? Siwak. Gitu. Atawa den cek teh, hah, bau teu bau sunat siwak. Muakkad siwak banget dikumakeun oge, disunatkeun oge. Lamun teh mah mulut geus naon? Geus rada bau. Gitu. Atawa teu ngarareuna nya cangkem teh maka sunat naon? Sunat siwak. Dua tanya anu banget dikumakeun, anu banget disunatkeun. Jadi hiji anu banget disunatkeun teh ketika wudu nyaeta tempatna samemeh kakemu. Dua ketiga barobahna naon? Cangkem, mulut. Jadi mulut urang ayeuna henteu seger deui. Ya, asa bararau, asa tegararana, maka sunat siwak. Katilu wal indibahu minan naumi ketika hudang tina sare. Nah, ketika hudang tina sare maka sunat muakkad siwak heula. Atawa lamun urang mah sok naon? Sok nyikat gigi eta teh siwak keneh. Maka sunat ketika hudang sare naon? Sikat gigi atawa siwak. Naon sababna? Sabab ketika hudang sare mah mulut teh sok naon? Sok bau. Ketika naon? Hudang sare maka disunatkeun siwak. Bahkan sunatna muakkad banget disunatkeunana. Tilu anu banget disunatkeunana. Wa iradatu sholati tuluy arek ngalaksanakeun naon? Salat. Erek salat berarti memeh salat. Tah sunat muakkad deui naon? Siwak. Rupanya tempat pasunatan muakkad teh loba. Rek salat sunat naon deui? Siwak. Matak batur masuk memawa naon? Siwak. Ya. Halus eta teh atawa ayeuna teu boga ka urang tadi naon? Sorban, samping bisa dipakai siwak bisa. Gitu. Terus wa qiraatul Qur'ani tuluy arek maca naon? Al-Qur'an rek maca Qur'an nyiwak heula. Kitu disiwak deui. Wal ilmi jeung maca ilmu atawa urang marek ngaji ya. Nyarek ngaji memeh ngaji naon heula? Siwak heula sunat. Urang mah taranya. Tah halusna naon? Siwak heula berarti. Rek ngaji siwak heula, rek nalar siwak heula. Sabab siwak itu nguatkeun kana hifdzu, nguatkeun kana naon? Talaran.
bisi orang ayeuna naon wae talaran hese wae dibarengan ku siwak. Jadi meme naon naon lah siwak heula nyusur heula halus eta. Kayak tanya eta tempat-tempat siwak anu kumaha anu sunatna anu dibangetkeun. Ngan balikan deui jadi sunat anu dibangetkeun siwak anu sunat dibangetkeun tadi teh hiji ketika erek wudu, dua ketika barobahna mulut barobah cangkem, tilu ketika udang tina arek, opat erek salat, terus lima arek maca Quran, genep arek maca ilmu atawa arek ngaji atawa arek nalar atawa arek muto, maka disunatkeun siwak. Geus beres eta macem-macem pasunatan siwak anu muakkad. Wa tasulu aslu sunnati wa tasulu as-sunnatu fi bikulli tahirin qasanin yuzilu safratal asnani. Hasil pasunatan dina siwak taya dicaritakeun bikulli tahirin ku saban-saban anu suci. Bisa hasil siwak itu lain ku siwak alat siwak unggul. Termasuk ayeuna ku sakur-sakur perkara anu suci, hasanin anu kasar, yuzilu anu ngilangkeun itu kulli tahir safratal asnani kana kokonengna untu. Sakur-sakur perkara anu suci anu bisa ngilangkeun kana kokonengna untu maka eta bisa dipake naon siwak. Nah, mata cek orang tadi lain ayeuna ku alat nu suruh termasuk pakai sarung bisa. Pakai ayeuna soroban bisa gitu. Haik bebas. Arek make baju bisa. Arek make tungtung leungeun bisa. Haik pokona mah. Walau yarqatan sok sanajan naon, lamak sok sanajan lamak. Tapi lamakna kudu anu naon anu suci. Ulah lamak anu urut naon urut ngepel. Lamak urut ngepel dipake naon nyusur. Tah ieu bisi naon ge bisi mutan najis naonna lamakna ge jadi mutan najis satu kana naonna kana mulutna. Lamun arek make elap maka elapna khusus keur naon keur nyusur. Lamun rek make naon elap khusus we eta mah alap keur naon keur nyusur wungkul keur nyiwak wungkul. Ulah dipake ngelap naon keramik atau make siwak naon ieu mah siwak keramik mah teu kudu disiwakan dimpel. Tah jadi khusus kudu aya khusus lamun rek make alap khusus alap keur naon siwak. Lamun teh mah teu make kai arok teh mata cek di dieu mah afdalna wa afdalu al araku al yabis al mablub bil ma'i. Kautamaana make kayu naon kayu arok kitu anu sok naon nih anu panjang. Nah itu kautamaan make kayu eta. Nah lamun teh mah teu boga atawa teu kabeuli nya maka bisa ayeuna make naon tadi teh ya sakur-sakur perkara anu bisa ngelangkeun kana kokonengna untuk itu bisa dipakai naon siwak bebas gitu. Ada tiar samping hek, ada make baju hek, ada make sorban hek. Terus ayeuna awawe rek make triung nabi mah supaya mau teh komplek. Di samping ayeuna dipake tiung oge dipake naon siwak tungtung tiung. Nah, gitu ngaranna naon? Nya hukumna sunnah. Tawarek make samping, hei, bebas lah pokoknya mah. Tapi alus nama khusus si etan teh, nya si elapna teh khusus keur siwak wungkul atau kaina khusus keur siwak wungkul. Geus sakitu beres eta penjelasan teu naon siwak. Jadi sunat teh lain khusus. Pasunatan anu khusus kana wudu tapi luar wudu agi kumaha hukumna sunnah. Segala segitu lah. Wallahu a'lam.
Nahruhi